Bro, kemana Pak? Mana bro? Udah pulin? Kemana? Nggak sawah biasa. Lain kieu. Kemana we aing? Aing. Yuk. Aduh, duit gitu teh ieu euy. Duit can kabelikeun euy. Hah? Gimana euy? Karena sareannya di dieu. Kena sih di sarung. Aduh, sugan we atuh. Bro, kemana Pak? Mana bro? Udah pulin? Kemana? Nggak sawah biasa. Oh siap itu kadenya siapa? Siap. Oh siap, nun. Siap. Bro, siap. Adanya hati-hati. Siap. Oh. Mimpi siapa ya gini? Aduh, iya. Pati kan nepi ka impi-impi kieu euy. Aduh, anjir. Udah buru-buru meuli euy ieu mah. Euy. Aduh. Rasanya euy. Hayang Pajero euy, ka impikeun Pajero euy. Hah? Coba besi sabahan aing li Pajero menang impi bejo. Oh, bener euy. Nelpon. Asa aya boga babaturan euy. Soalnya, oh si Kucep kan. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Cep, besok kene kena mobil. Ada osok mah tuh kebenaran, ente orang aya ieu, perlu, orang pan buka duit. Geus kaimpiikeun mobil alus urang. Pangdiangkeun gue nu alus pokona mah. Da jero-jero gitulah pokona mah ngaranna teh gitu. Pokona hayang nu kitu urang mah. Ai masalah harga mah aman. Atuh siap. Ditungguan mun bisa mah isuk kabaran. Siap. Nuhun nya. Yo. Gumjalam. Jon ciri pangdiangankeun Wah, kebayang anjir. Aing kena Pajero, ngimpi aing kenyataan si Sabah suntangan ke aing. Anjing. Aing. Halo. Kumaha? Aya. Halus kene. Jaan ya. Tuh hari gitu mah. Sherlock we nya. Kayak orang kadinya. Siap. Cok atuh. Sok burukan kan dia biar geus di Sherlocknya. Sok. Sok dilakukan dia ada di mana? Sok. Yo. Siga nama jadi euy. Si bosna euy. Assalamualaikum, Bos. Salam. Bang. Alhamdulillah. Kumaha? Ieu aya nu milikan mobil deh. Oh gitu. Tapi pasti tuh. Pasti dah di kemarin nanyakeun mah. A1 berarti ya gitu. Siap lah A1 sigana mah. Mana jelema mana aya teh? Bisa ke dendi, iya. Ke di jalan. Iya mobil aja. ID-nya nyokot komisi hati itu tadi dia. Ada yang mah ieu masalah komisi mah. Sok we eta mah gedug-gedug hargana mah. Ya. Jadi berenang muntin tuh mere menang, si bos mere aja menang gitu. Kayak orang pastilah ayalah. Ya.
Jadi orang double dua atuh yeuna. Oh, bantuannya ngomongna supaya mana tertarik gitu karena unitnya. Tapi dia menepok ieu mah Oh gitu. yakin lah nepok. Aja mana paham kana mobil teh? Ari paham pisan mah henteu. Nanti kamar teh geus ngajual tanah lega. Oh gitu. Heeh, tah aya mobil. Edan euy, batu mau jual mobil di tanah euy. Mau jual tanahnya mobil. Bayar ngontrak. Oh, atuh geura nya. Heeh, sok-sok. Mananya lila euy. Chef. Nah, iya mobilnya. Belas itu ke ngalangan. Oh, siap. Jauh, woy. Oh, sudah ke peta tuh. Ayo mobilnya. Nah, itu aja, Bos. Iya, nih, Bos. Jalan tuh. Pak Haji. Mohon. Duh, puntennya ya, ngara repot. Mohon. Saya nu bogana. Oh, Ieu mobilna. halus ya mobilnya. Sok eta poan heula. Oh, siap. Mobil. Heuh, duit mah loba di kantongan. Oh. Tempokeun. Saya kurang meyakinkan gitu orang. Kena tepuk heula we da ngomongna mah. Sok seneput mobil naon oge cenah gitu. Gitu mah. Iya, oi, mobilnya ge, oi. So tinggalan heula apa? Nya. Siap lah. Kayak gini nya. Oh, dina masih iya cantik kuku mahal. Ini wae. Kilometer bisi pajarkeun bohong. Iya kilometerna 23.000, Pak. Oh, Oh. biasa abi biasa nyobian kadinya. Biasa. Cing cobi eta. Nganaon tapi pae teh. Sok pambere di peser atau udah cocok. Nya tuh. Udah rausen. Aduh, kumaha naik mah itu. Iya, aduh. Nges naon tong, Pak? Kayak lano nya. Jangan mangga. Aduh. Aduh, kena mobil. Di Sabah mah tuh jauh geuning dadak. Cocok euy alus. Adenya kebeungetan urang. Ah, da ka silep ku ieu beungeut mah. Jadi kebawakeun halus. Beungeut halus. Ya geus pareman era. Kumaha mareumana aing teh apa? Teuing, ieu tambareuna. Ieu. Heeh. Apa orang ngecek heula mesin? Oh, atuh sok. Pak, rawaseun Pak jeung sareungit Pak. Mohon. Oh, tinggal heula tuh Ya. mesinna. Siap. Nah, Aing teh aya kontakan geuning Pak mobilnya. kontakna di Citanak lah, model lain nama kontakna kieu. Oh, Tuh, harus ditojoskeun di belakang. Ieu mah gua simpen etos otomatis. Ieu mah nu anyar. aduh saya ingat ya orangnya. Oh, Pak. Kaitnya nih mesin nama. Benar wis sekarang ieu. Aduh, pokoknya mah ieu mah amajing ieu mah. Idaman ieu mah mobil kieu mah aduh. Teu can buka Nah, iya, ya. Lembur mah. Di Sabah mah teh jual kejang-kejang ya. Tapi tangga urang. Oh, boleh. Bentar. Masih pareman we, pareman. Pak, tos ya Pak. Supaya ninggalan heula ka pengkerna teh. Wah, euy. Ieu mah mawa keluarga teh. Tapi keluarga orang masuk mabok mana kayak mobil teh. Ieu mah aya luhuran. Subopa Aya di luhuran. pasar, ieu mah Pak Haji itu. Tempok. Oh bener, orang bisa mencek barudak ayeuna mah jiji jedak jeduk teh geuning anu Bisa, kitu, bisa. Ini nya cobian. Cobi Pak. Suboper saya. Siap, orang cobian abi Pokoknya mah, ini mah tos terkena di lobby-lobby. Anjir, mantap kieu mobil. Anjir, ieu mah. Cikan. Kumaha sorana ya? Nah, aing ieu mah kakara, aing udah meuli mobil tapi asa juga jelema ti udik pisan. Teu apa merek-merek mobil-mobil acan. Teu apa subwoofer. Teu apa aya sepion-sepion acan. Nah bener, ieu teh gitu jelema teh. Atawa kurang. Kira aku, tapi aing sajual tanah mah. Loba duit tepat beli, penting mobil payu aing mah. Lah. Rawasin pisan abi gitu. Musikna kenaheun. Tau iya masuk. Pemanu tuh. Anjir. Kumaha? Kapake teh? Kapake pisan ieu pokona. Sok ayeuna mah tinggal. Tadi ieu perantinaan ieu. Oh, ieu mah para teh bisa aya nu ieu, aya nu di duka ngadele ku ieu di Oh.
Apa tuh kita mobil? Tuh. Teman kurang kayak dibantuan dulu. Tah, gitu, Pak. Siapa? Cekap segitu oke lah. Mobil mah, abi mah ieu mah moal aya adang dose keureun. Oh, siapa nih? Oh, Syarat kan naon? biasa suka aya Pak. Mana? Ah iya tadi tanah. Bener-bener anjing jelema ieu udik pisan. Oh, bener. Yo, bener. Yo. Apa sarap-sarap hacat. Tapi saya Nah, bener. Beli mobil gitu ya. Udah bola. Nah, gini. Jelema teh Ini mah bisa nutup sorangan ya, Bos? bisa amun tutup keuneuan. Oh, siap. Oh, ini mah nutup sorangan. Ah, ada bener. Lain, Pak. Ayo surat-surat ka kumaha Pak ya teh? Aya atuh kira aku mobil kieu surat-suratan. Pilih gitu, Pak. Iya, we. Kan sia bi. Iya, STNK na BPKB nama di itu di bumi gitu deui. Mohon. Akurkeun. Nya. Geuna nomor BPKB na. Mohon. STNK na. Wah. Iya nomor rangka. Mohon. Nya akurkeun di dieu. Oh. Sami teu, pamit teu sami berarti mobil ieu palsu. Anu mana Pak nomor rangka teh? Iya tah. Mana? Oh, nya. Oh, nya yuk nomor rangka. Sami kan sareng ieu sami teu gitu. Sami Pak nomor rangka nama. Mohon. 55. 45 nya Sami. Mohon. Ini plat nomornya. Oh, nya Sami Pak. 17 88. Nah. Hah, aing mah sia teh mending ieu Ah, loh. eta leungit STNK ki bikeun. Apa? Si aing temen mobil. Aing nikah. Kaya nah si koplok. Ah, koplok mau kebangetan mobil. Ieu pakai kieu. Aing teh. Pak, mobil kieu mah beungeut rusak ieu ge kacanak sae. Pak, Tong sok kitu ah. Ngan- Bade ngagalung mobil ya teh tong ayeuna sae pami ieu beungeut rusak. mohon. Mese mobil kieu kacanak sae. Jeung ayeuna beungeut rusak. Suksakan tong tariting. Henteu. Da ieu mah supaya kacanak ieu gitu. Ini. Ngan ieu Pak, kali ada ieu Pak. Ada kieu Pak. Asa mangku aing di repot sia. Beli bade nyobian, ulah dipasihan nyobian. Nuhun. Ah, kapan urang meuli lagi make jeung tong nyobian. Aing teh. Ah, si koplok dek meuli mobil ieu. Pak, sama Pak biasa Pak, jangan lieu. Ah, asa teu percaya si koplok na ngajual tanah sakumaha dek meuli mobil kieu. Nama kabadag ya mah teu mobil. Adek. Dia harganya kumaha Pak ini? Panos. Ya, panos kumaha panosnya. Pak, itu Pak lah ini. Percaya aing saya ti Pak koplok. dulu ya, aing. Ayo. Wah, motor dewek sia. Aduh, anjir motor aing tawaleh disumpah. Haleupkeun aing geus meuli mobil eta sia. Aing tah moal ditanya apa aing tah mun pepali waktu. Sabar jamnya. Ya jadi Pajero juga deung diga. Duh, Pak, punten Pak. Biasa itu mah nganul, Pak. Nya. Itu teh. Nah saham nih, ieu non. Meni kitu-kitu teuing ngewa ka dinya teh. Yang beri disebutkan ngewa kawe sirik si papang-pang nama. gitu. Kan abi kan menuju seueur aci saya teh. Sirik. Tah ieu kumaha Pak? Anu persoalan ieu teh pengawas gitu itu kumaha ya? Pengawas. Nya ai pangawas mah nya abi buka hargana 5,5. 5,5. Oh. Nuhun. 5,5. Iya, Pak, bae cari. Pak. Ya, siap. Bae cari. Aduh, Pak, bentar ya, Pak ya. Nuhun. Iya, aduh. Cap tadi atuh, Cap. Kumaha ieu teh? Oh, ya sok we harga mah da nu deuk meuli jeung nu deuk ngajual. Oh, dia teh si bapana teh 55 cenah. 5. Heeh. Tawar we. Da pasti dibikeun. Dia teh Pak tiasa nego Pak kumaha? Nya sok we lah da ai jual beli mah naon. Kesik naik cai turun. Bisik naik batu turun. Ah, itu pintar ya. Jadi atuh kumaha apa lamun abi mun nego ieu mah misalkan ya lamun 4,5 kumaha gitu Pak. Ah, tepat setengah mah. Mari masihkeun Hmm. di kamar itu saya anu nawis dilempengkeun di angka 5 ah wabi teu dipasihkeun. Nyai mah ku sabab abdi nuju perjogi, siapa idinya beli wantun mah leuwihan tinu kamari panawisan ayeuna bandar nu kamari sabaraha gitu. Boga sabaraha? 5. Tambahan atuh 2 deui mah. Atuh Pak, kieu we ai kamari panawisan kamari sabaraha? Kamari di angka 5 hiji marahan mah. 5 hiji. Mohon. Atuh kieu we lami jantan kieu nya ku abi da mobil mah abi teh tes cocok tos klop. Mohonnya terah jelas lah langsung mobil mah. Ya, tambah mah tadi tos katinggalin karek tinggal kitu geuning tatangnya abi jual muriang gitu katinggalin. Mohon. Lamun
52 juta kumaha? 52. Ya. Nah, 52 juta. Ya kan tahu sahur Bapak tadi 55. Aing mah lain 55 juta, 550. Ah. Dia bukan sebarang astagfirullah, sebenarnya aing masih kene boga 600. Aisyah tuh ngomong. Cia nu teu ngomong ga atuh aing era teh ku si bos. Atuh kumaha aing? Atuh aing masuk we. Ayo manawi teh bos. Abi teh 55 juta. Atau 55 juta mah. Ku harga bahan ya tuh sabaraha. Iya mah. Apa ini Pak? Atau periogina mobil kumaha? Ku abi pamilarian kan 55 juta mah doang. Doang geus atuh eta ge nu tilas. Nih, jadi Aya mobil kieu mah tuh dah. saya masuknya kaget Oh tidak sugan teh ya maneh teh ngomong. lansik sih boga gede boga 600 na kamari Kapan dibagi-bagi pan aya sabaraha urang Mas atuh. aing ke dieu anjing era aing euy Jadi kumaha tuh bos? Nya ai pangaos 52 juta mana atuh. Ku abi pasikeun we bana opatanana sok ecana. Ai mobil pangaos 52 juta mah tuh Pajero mobil ngawon. aing mah euy teuing kan Oh ya bos atuh hari gitu mah. Abi da aya sakit, mana we sakit abi. kemana Balik aing aya rahasia atuh. Bos punten bisa bos. kumaha Pisan bos. Aku aya teman sareng asap. bos Abi hampura nya Heula aya dia mau jelema teh cik atuh nu cageun. nah kamari mah ngedeng-ngedeng bintang ya lupa gepokan Henteu ngarti kana mobil teh. Kira aku Pajero nawar 52 juta. Heuh, masa mah di mana serap kita apa, spion ke apa, belah mana spion. atuh kumaha jadi atuh jadi we Atau 52 juta mah mobil ngawan atuh. moal meunang komisi teh ieu mah Cik atuh kudu poa konsumen teh anu cager atau anu kurang ieu ieu mah. Ieu mah jelema kurang dibawa ka urang atuh. siapa bos atuh dulu bos berapa pisan bos ya Heukeun we. Nah, si Eta kemarin ngedeng-ngedeng duit nambah aya 600 ya. Balik ditapang nangkeun hayang nu alus bari murah. Yang nu sih kan dia kan murah atuh eta harga sakitu. Ini ai sukan teh euy. 55 juta bangsa. Ari kudu 550 juta mah. Ah, mana horeng aing mending balik ka era-era. Dacep deui teh balik kok. Mana di kunci motor euy. Wah, dorong we gila era aing. Oh, kayak gitu malah. Aing di molor kan teh heuheuh jelema cager. Urang bos, urang hampura pisan euy da subat teh. Ganggu dek sare aing dieu teh juga teh heuheuh kurang ato anjing mobil kayu. Oh gitu mah aing ses deui ah. Heuh atuh hampura nya. Oh sampai yang bener ah dengan teh juga balik ah. Sare aing mah. Juga teh bener aja jelema teh di mawa teh aing tuh. Ya si combro ka aing ngerakeun pisan. Awas ya kehet mun panggil deui sia ku aing geus tuluy gitu ayeuna. Kehet. Nah, kan tos wis combro. Atos. Mobil di dia kan nih. Tuh balik si kehet teh. Urang kumaha? Dan aing nu kawan-kawan teh gablek duit. Iya nawar rupiah nilai 52 juta. Lain percayanya kasih combro. Ampun. Beda kamari ngedeng-ngedeng duit loba. Kira ngajual tanah garung atuh. Kumaha sabaraha tanah garung yang beli mobil kieu mah tadi yangnya kakak keng seri. Komplek pisan si coba mangerakeun aing kasih bos. Aing aing itu di Stangkurak.